Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten kanggo pamirsa sadayana. Tepangkeun di dieu simkuring Ratna Nur Aini bade ngadugikeun sawatara warta anu kantos kajadian dina sababaraha minggon kapungkur. Ngeunaan puseur galuh milu acara nyangku. Ayeuna simkuring atos kasambung sareng saudari Puji Aulia. Sapertos anu ku anjeun ditingali ieu, abdi bade ngalaporkeun salah sahiji kagiatan ekstrakurikuler puseur galuh pancaniti anu parantos kiringan acara nyangku. Nyaeta upacara adat nu dilaksanakeun di Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Upacara nyangku mangrupakeun rangkaian prosesi adat pensucian banda-banda pusaka peninggalan Prabu Sanghyang Bolosmora. Raja-raja jeung Bupati Panjalu jeung panerusna nu disimpen di pansucian Bumi Alit. Banda-banda nu dimandian nyaeta Pedang Zulfikar Keris Prancaworo, Bangreng Goong Leutik, Cis Keris Komando Trisula. Upacara ieu ngamaksudkeun jeung ngabersihkeun banda-banda pusaka pikeun ngahormatan palaluhur Panjalu nu geus nyebarkeun agama Islam. Mangfaat nyangku pikeun ngamumule budaya adat istiadat. Acara eta dilakukeun pikeun ngeunang jasa Raja Panjalu nu geus nyekel agama Islam jeung nyebarkeun ajaran di Panjalu. Simkuring bade ngawawancara salah sahiji anggota puseur galuh pancaniti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi bade tumaros tentang acara nyangku di Panjalu. Naon manfaatna diayakeun acara nyangku teh? Acara nyangku pikeun ngamumule budaya adat istiadat di Panjalu. Saha wae anu kalibat dina acara nyangku teh? Nah, warga Panjalu sareng di dieu mah puseur galuh pancaniti, puseur galuh amata suta, puseur galuh umum sareng puseur galuh paripurna. Iraha wae diayakeun acara sapertos kitu. Kirang lebat mah poe Senin, hari atanapi hari Kemis, akhir bulan Mulud sareng Rabiul Awal. Di mana wae tempat anu sok dianggo ku acara eta? Panjalu lebih tepat dari di daerah alun-alun Panjalu Bolosmora. Kunaon acara nyangku sok dilaksanakeun? Pikeun ngeunaan jasa Raja Panjalu anu geus nyakal agama Islam sareng nyebarkeun agama Islam di daerah Panjalu. Kumaha suasana di acara nyangku teh? Nya rame sareng antusiasna seueur sareng pikeun nyaho bahwa budaya teh kudu dimulai sareng adat istiadat di Panjalu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ku abdi dieuwihkeun deui ka saudari Ratna. Hatur nuhun ka saudari Puji anu parantos ngadugikeun laporanana. Rupina sakitu wae warta nu tiasa ku simkuring didugikeun. Mugi ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos kapayuna. Simkuring munggaran amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.